Lamun di dieu aya urang NU tuluikeun ceramah ku gaya NU. Mun aya orang Persis lajengkeun ku cara Persis. Mun aya orang Muhammadiyah mangga ku cara Muhammadiyah. Lamun aya orang jamaah tabligh nu tilu poe tilu peuting sok cicing di masjid pe ku carana masing-masing. Urang teu boga hak ngagenggeurekeun ibadah batur. Nah urang lain malaikat anu bagian nyatet amal batur. Ayo urang mah ari jadi jelema ari hirup jadi sok malaikat dicatet. Ieu nah utak-utak ieu nah jeceng Aisyah hayang naon atuh ah. Tong sok kitu. Sabab jadi jelema mah hampura apa? Nyokot lauk tina akuarium babari teuing, nyokot lauk nu hese mah tuh ti lautan anu lega bari jero, artina pergaulan anu luas. Matak jelema bakal bijak lamun pergaulanana luas. Init ka Tasik, init ka Subang, init ka Banten, urang oge asli init ka Tasik, ocing di Tasik mah kieu. Allahumma sholli ala Muhammad. Leuh cing jadi kitu. Belanyang deui ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulillah. Garut belanyang ka Banten reuas di Banten mah naha dihoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Kumaha ceuk jamaah ajib dipikir-pikir ku kuring Tasik beda, Garut beda, Banten beda, tong pasea ku urusan beda. Aya makna nu sarua nu dibaca mah tetap shalawat keneh shalawat. Bapak meureun lamun aya nu maot osok meureun milu tahlil nu osok nu tarakeun bae keun we nah sacarana sok lalajoan lamun ibu aya nu tahlil hayang miluan lalajo nu tahlil di urang aya nu tungkul aya nu gideug aya nu muter. Aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah sekala centemang stop. Nah teu nurutan nu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi embang dugudag gideug ngarah teh sare. Nganu paling paur nu muter geus sok Bapak lakukeun sajam setengah teh total habun illallah da kaluar ti imahna teh galieung ka ditu galieung ka dieu ranyai anjir tetempoan. Kuring curiga ayeuna si eta tahlilan batur isu mah bisa-bisa si eta nu ditahlilan. Tanyakeun teh ka pamajikanna na cinta kunaon ge geran batur maot miluan. Duh ka cenah uih tahlil ongkek uger. Nu tungkul nu ngagideug nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Eusina atuh la ilaha illallah dinu tungkul dinu ngagideug dinu muih eusina la ilaha illallah teh teuing aya teuing eueuh. Mana bukti nu pinter asa guminter nu daek asa pangdaekna nu daek ibadah asa panggetolna geuning eueuh la ilaha illallah teh da la ilaha illallah mah teu aya di pangeran angin Allah hiji teu aya nu mampu ngajadikeun angin Allah teu aya nu mampu ngabisakeun angin Allah teu aya anu mampu sagala-galana angin Allah teu aya anu mampu mere angin Allah. Jadi geuning urang teh lain ku urang ku Gusti. Matak jelema lamun boga la ilaha illallah moal sirik ku milik batu. Kuring baju kieu calana kieu ditakdirkeun ku Allah jadi mubalik sajawa barat ka kuriling Pak. Padahal kieu nya dengan biasa we kitu. Ini ka Subang get diuk dina kursi paranti mustami we abdi. Ti tukang bapak-bapak cenah meungpeung ustadna can datang nyungkeun sesep. Rokok ustad anjir dijabel ku si eta. Aya urang deda rumah sadiri sarua pek we cing teh Kang bade ngarokok nya cenah mah suruput eta rokok. Ai hiji waktu diulem wanga cenah ka ustad supados ngadugikeun ceramahna deuk naik dicekelan pa baju entong deuk ka mana cenah cicing jeung abah di dieu cing teh bah bade ceramah oh nya nyahuanan gitu. Kunaon saking teu kaciri. Nah da hareupeun Allah malain baju ieu hareupeun Allah lain wujud ieu hareupeun Allah lain jirim ieu eusi hate bro. Ibu di jilbab kieu entong ngarasa diri geus soleh ku di jilbab. Nah jilbab ieu mah hampura jilbab murah. Nah aya hargaan handapna malah 1000 luhurna 45. Nah ustad apal kuring sok ceramah Idul Fitri kuring ceramah ibu-ibu gujrud ngomongkeun tiung anyar. Sabaraha tiung maneh malas nu maneh 45 ceuk nu hareup nu abdi 100 salawe ceuk nu tukang pan meunang nganyuk ti urang. Pan jilbab teh aya ilmu hakikatan tina di jilbab nu bakal ditarima ku Allah teh nu bisa munian. Berarti lamun ibu bisa di jilbab kudu mampu jeung munianana, bunian panona, bunian ceulina, bunian bibirna. Geuning teh saeutik jilbab badag popolotot ka salaki lamun resiko kurang.
jilbab gede karena gosip beki, jilbab badag teu kaur batur nyeun kagorengan, urang ngomongkeun kagoreng patutan batur, di mana eta jilbabna? Tempo bapak-bapak bari ngarelet ka ibu, lebok tah. Tuh. Bener, Pak? Sarua bapak ge. Bapak di kopiah, naon judulna di kopiah? Munian sirah. Berarti lamun judul dek munian sirah bisa ku topi, bisa ku cotong, bisa ku udeng. Dan judul lagi munian sirah, tapi hakikat Islam Pak lain sakadar munian sirah, tapi orang kudu mampu jeung munian eusi sirah. Geuning loba jelema di parasea tapi di karopea. Berarti karek nyaho munian sirah can bisa munian eusi sirah. Tah ini cek ibueun ka bapak-bapak lebok tah. Tuh. Mata hakikat kunaon batur loba salah bongan urang teu katempo bener, kunaon batur kedul bongan urang teu katempo daek, kunaon batur ngaco bongan urang teu katempo soleh. Jadi lamun kitu teu kudu nanya saha batur, anya saha urang hareupeun Allah. Aya nanya Pak Kades hareupeun ibu mah gampang, saha ibu anu tadi sambutan? Pak Kubu cek ibu. Bawa ka hareupeun Allah. Teuing. Ya ustad. Saha eta ibu nu keur ceramah? Bapak ustad, nana gerhana. Bawa ke hareupeun Allah, bawa ustad, bawa uston. Matak hirup tong gampang ngarasa genah nalika disanjung batur, pembuktian eueuh sabenerna mah alat keur nyanjung. Heuh nyaan teh. Heuh bener.